Hayu rencangan abi urang ngabolang milarian daun sampe sareng jantung cau. Janten ieu teh sekitaran jam 2 siangan. Di pawon teh tos melekedak-dak haseup bade nyangu. Tapi di dia abi teh dipiwarang heula ku si mamah saurnana teh cenah arah heula jantung. Kanggo engkin sore rencang sangu saurnana teh. Ieu teh suasanana lumayan rada panasnya jadi abi teh nganggo cetok walaupun caket. Kumargi ieu teh jantungnana teh rada luhur jadi ngarahnana teh diajul ku gantar. Teras ieu jantungnana teh aya 2 jadi ku abi teh diarah we sadayana. Walaupun katingalina rada ageng tapi pamitos dibuangan mah kulit nu karolotnana teh sok jadi alit. Jadi kulit anu ngoraknana mah sok ngan saalit. Tuh nya janten enakeun ari tinggal di kampung teh. Kanggo rencang sangu teh henteu saterasna meser wae. Teras ieu jantungnana teh urang pasihkeun ka si mamah sina si mamah anu masakna. Soalna kan ari pasakan sesepuh mah sok jadi lebih enak. Kumargi di dieu teh abi mah tugasna nya rencang sanguna. Janten di dia abi mah bade langsung we angkat deui ka kebon. Bade ngarah daun sampeun. Cobi di dia baraya sadayana aya nu apal teu perbentenan daun sampe anu aralit sareng daunna anu arageu. Pami henteu lepat saur sesepuh di dieu mah cenah daun sampe anu bentukna aralit kos kieu mah henteu matak darah tinggi saurnana teh. Tapi pami bentuk daun sampe nu rada arageung mah saurnana teh matak darah tinggi. Tapi duka tah panginten mah meureun kumaha karesep nu puguh mah.